Deng nah karisa kieu Bang. Beak. Han teu na beak kumaha hapan ieu tuh dulu. Emang Aya kieu mah mayang yeng. Mayang. Kumaha niatna urang arek dibuahkeun bareng. Arek ieu ka dieu tah. Tah ieu nu ieu tuh kakara dibuahkeun tuh. Oh, karek Tuh. nyadar aing. Ieu tuh. Tempo tah. Tuh yeng tuh. Wah, heueunya euy leubeut. Tah. Leubeut deui ieu gitu ieu tuh. Tah anu ieu mah yang nu bareto leubeut pangheulana gini. Heeh. Ieu naon teh can dibuahkeun deui. Jadi ari nu kieu mah mayang urang boga tangkal erek bareng ngabuahkeunna erek misah tanu ieu anu disisirkeun tuh. Ieu keur buahan yang tuh. Tingali. Wah. Tuh. Tuh. Jadi bisa mayang urang teh unggal waktu teh nu itu beak, tuh itu beak. Oh, jadi ngahaja dibuahkeun atau dibarengkeun. Nu hareup isukan tanu ieu ge rek dibuahkeun deui itu. Tuh keur dibuahkeun deui itu. Kita nyusul. Nu ieu beak, nu ieu buahan. Pokona mah alhamdulillah dulu lah. Pelak 10 tangkal ge alhamdulillah wadoyok aya wae anggur mah tuh. Ieu geus torojol deui tah ieu wah pokona mah. Oh, jadi itu beak ya asaknya Bang ya? Ya isukan beak itu dibuahkeun. Aya lah sekalian. Selamat mencoba. Salam satu hobi. Melak anggur.